jadi tekan kerusakan di jero dewa gua gitu. Berbagai sektor di Indonesia lamun nyaho. Insyaallah karim. Ada 4 manusia di Indonesia anu nyana korupsina nu hiji 3 triliun. 3 triliun. Hiji mal bejakeun ngaranna 4 manusia. Nu hiji 4,3,7 triliun. 4,3 triliun. Nu hiji deui 4 keneh, kepala 4 sekian. Nu hiji deui 2 teh 200 sekian triliun. 4 manusia di Indonesia ku hari. Jadi lamun nu hiji 300, nu hiji 400, nu hiji 400, nu hiji 300. Cepat, Pak. Uyang mau anak buah teh. Triliun. Urang deuleu ka handap. Set tukang beca. Ngagoes. Geus ngagoes haju dihutang mayarna. Cak tukang beca pejit ya aing. Berapa banyak tukang beca dan berapa banyak supir angkot dan berapa banyak orang yang tidak dibayar di pabrik, berapa banyak orang yang belum mempunyai lapangan kerja, dan berapa banyak orang yang setelah kerja tetapi tidak stabil. Tuh hanya 4 golongan, 4 manusia kelasnya 300 triliun, 400 triliun, 400 triliun, 200 triliun, 4 manusia di Indonesia. Masya Allah kan. Mantak borigak bulu. Mun urang nyaho tah, mun urang nyaho. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala a'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajid Allah syahidin ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Wallahu alamu bimuradi oranana ana ikut tutup kade wong kang musyrik kabeh apa yen tah ngarameakeun ya musyrikin ing pirang-pirang masjid Allah. Bil ifradi kalawan den ifradkeun masjid Allah wal jamilan den jamakeun masajid Allah bidukhuli wal qudi fi kalawan manjing masjid Allah lan dodok bihi ing dalam masjid Allah syahidin ala kang nyakseni kabeh ala anfusihim ing atase pirang-pirang awake musyrikin bil kufri kalawan kufur utawi mengkono musyrikin iku habitat sia-sia batalat tegese batal amalum apa pirang-pirang amale ulaika ya ada misyartiha kena oranana syarati amal wa finnari lan ing dalam neraka hum utawi ya ulaika khaliduna iku kang langgeng kabeh
Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allahu a'lamu bimuradi. Innama ya'muru ing pasti ngarameaken ngabangun masjid Allah ing pirang-pirang masjid Allah sapawong kang imankeun ya maning Allah lan ing dina kang akhir. Lan tepi yang mana salat ing salat wa talan ngayakeun yang mana zakat ing zakat walam yakhsha lan ora wadi man ahadani uswiji illallah angin Allah pasa ulaika maka manawa apa mangkono al mausufu Wiyantana ya ulaika minal muhtadin iku tetap saking ngongkang oleh pituduh kabeh. Ayat ieu rek ngabahas tentang ngabangun masjid. Di Islam aya sarana ibadah anu khusus ialah masjid. Ngabogaan keistimewaan khusus masjid. Ketika masjid dibangun semen anu akur, bata anu akur, kesik anu akur, jeung pembangunan anu sejen. Bata dibangun ka masjid eta, ka kantor eta, ka klub ge eta ken. Kesik dibangun ka masjid kesik kos kitu, ka kantor kos kitu, ka bar ge kos kitu ken. Kitu keneh semen merekna alalakur tapi geus jadina berbeda fungsina, tur berbeda nilai-nilaina. Di mana orang ngabangun bar, insyaallah engke aya timbanganana di akhirat. Lumayan jang sanaraka-naraka. Ketika orang ngabangun gereja sarua nu tanda tanganna bakal engke kababawa ka ditu anu nyumbang gitu keneh. Membangun kantor gitu kene sarua bae. Nu ngabangun masjid, masya Allah, bakal dibawa hiber ke ku masjid. Oh, haju deui beda masjid, teu meunang sambarangan. Urang ngomong di masjid ya beda jeung ngomong di kantor, beda jeung urang ubral obrol di desa, beda jeung urang ubral obrol di imah, beda jeung urang ubral obrol di bar, di hotel. Di masjid mah aya ketentuanana ceuk Kangjeng Nabi al haditsu fil masjid yaqulul hasanati kama taqulul bahima al hasisa. Ngobrol di masjid obrolan eta adalah ngalenyapkeun kabagusan urang, ludes kabagusan urang, percis sakumaha embe kebo sapi ngadaharan jukut bae. Ngobrol di masjid. Dengekeun ku jeuli sia. Sia teh sok obrol di masjid. Tah. Wa hadzal hadits fil haditsil mubah. Obrolan ieu kakarake dina obrolan anu sakedar mubah famazannuka bil muharram kumaha lamun obrol tentang nu diharamkeun geus teh mah lain kos didaharan ku hewan tah mah kabeulem tah mah wa kadzalika al ghida kitu keneh nyunya nyanyi di masjid eta mah dahsyat ge
mah kapan aya nu ceramah mau organ ka masjid sia anu ngondangna tolol kabehan masa di masjid muludan make organ tarante geus geus kitu mah geus kemun aya rantena gede jeung nu ngondang-ngondangna rante naonan masjid baboga ketentuan al hadits fil masjid yaqulul hasanat kama taqulul bahima al hashish ulah sembarangan besi kekuk sabab sakitu urang di akhirat cilaka bahaya masyaallah masjid mah julukanana buyutullah imah Allah lain sembarangan. Urang lamun lewat ka Tangerang aya merek dirinya kantor. Inilah kantor DPR, tempat setan-setan ngindep di dieu. Eta. Tempat DPR. Kasurupan maksudnya. Liwat urang ka Tangerang aya Polres, polisi resort. Wah, eta bang geus teu bisa dicaritakeun. Sira geus teu bisa dicaritakeun. Lamun ente nyaho jejeroanana, aduh, masya Allah, 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 masya Allah. Kos nu hareueuh kadeulina teh kos nu hareueuh. Di jerona muringkak bulu polisi satu sisi orang butuh jang penegak hukum di sisi lain tanyakan coba ke polisi coba tanyakan lu bener nanya mantak geus jadi polisi kabeh jadi sampah masyarakat jelema urut polisi hampir 99,9,9,9 sampah masyarakat hampir kabeh coba deh lagi di Garut bualayah teh polisi di Garut jadi sampah masyarakat Bandung diurang sarua bae sebab jana keur hirupna baheula kos kitu nyekelan hukum tapi ternyata melecehkan hukum polisi kecuali polisi nu sok ngaji ka dieu henteu tah beda tah beda bagus tah keur ngaji mah di luar henteu. Ya Allah ya Rabb tentara ya sawah jadi tekan kerusakan di jero dewa gua gitu berbagai sektor di Indonesia lamun nyaho insyaallah karim ada 4 manusia di Indonesia anu nyana korupsina nu hiji 3 triliun 3 triliun hiji mal bejakeun ngaranna 4 manusia nu hiji 4,3,7 triliun 4,3 triliun nu hiji deui 4 keneh kepala 4 sekian nu hiji deui 2 teh 200 sekian triliun 4 manusia di Indonesia ku hari jadi lamun nu hiji 300 nu hiji 400 nu hiji 400 nu hiji 300 cepat para uyang mau anak buah teh triliun urang neuleuh ka handap set tukang beca ngagoes geus ngagoes haju dihutang mayarna cak tukang beca pejit ya aing berapa banyak tukang beca dan berapa banyak supir angkot dan berapa banyak orang yang tidak dibayar di pabrik. Berapa banyak orang yang belum mempunyai lapangan kerja dan berapa banyak orang yang setelah kerja tetapi tidak stabil. Tuh hanya 4 golongan, 4 manusia
kelasnya 300 triliun, 400 triliun, 400 triliun, 200 triliun, 4 manusia di Indonesia. Masya Allah kan. Mantap borigak dulu. Mun urang nyaho tah, mun urang nyaho. Jadi kiai pun nyahoanan, datang atuh sia kai. Datang gitu. Teu perlu boga HP kos gitu mah, ya HP mah tahu yang dangdutan malulu. Tolol. Ya Allah, ya Rabb. Ya Indonesia. Mantap urang neuleuh jelema gagah turun di mobil mewah seorang pejabat hati nyeri asa diturihan ya Allah hati asa diturihan neuleuh rakyat coba neuleuh nyana Masya Allah karim lagu kubahanya na hirup di Indonesia neuleuh rakyat urang oh Masya Allah karim keur pembahasan di DPR sigadunya tapi ditinggali coba tah kasus-kasus modal itu di luar kasus anu kuari keur dilaksanakeun si eta ya kumaha coba ayo duit Indonesia teh iya nah kajian tama urusannya na tanggung jawabnya na ke di akhirat ketika orang ngajenkeun nyana leuwih ngeunaheun tapi ketika orang jaing ge bangsa Indonesia ya aki aing ge baheula berjuang malah diseret aki aing ge atuh aya saeutik urang teh sifat kebangsaan urang dihijikeun jeung keagamaan urang kok kieu-kieu teuing berarti urang boga tanggung jawab terhadap negara ketika urang boga tanggung jawab terhadap negara atuh kudu dideuleuh saeun nu rek kekenjalan negara teh bakal kumaha ieu negara dibawa ka mana ieu negara kumaha nasib rakyat ieu geus jelas bensin nararaek endog nararaek malah kamari tukang endog dipepes-pepeskeun cakena. Kunaon emang bedu aing cenah teh mararaek endog. Masya Allah karim. Aya anu naik resep. Pamajikan naik bae cenah salaki resepeun teh mah. Aya nu naik bagus, aya nu naik henteu. Aya nu teu naik-naik belu cek pamajikan. Balik sia ka ditu. Iya. Masjid ya masjid buyutullah imah Allah mantap cek Kangjeng Nabi man tawaddaa fi baitihi tsumma atal masjidah fa huwa zairullah taala sajelema nu ngalawudu di imah terus datang ke masjid eta berarti endek ziarah ka Gusti Allah masyaallah karim sedangkeun wa hakun alal mazur ayyukrimaz zair berhak bagi nu dizarahan ngamulyakeun ka nu zarah urang geus dipapak begitu urang ngalawudu di imah kemudian ka masjid deuk salat duha Gusti Allah geus mapakeun weh masyaallah dimulyakeun ku Gusti Allah dibukakeun lawang hate urang ketika urang salat dihormat ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi ieu masjid lain sambarang mantak lamun urang di Madinah ka Kuba bagusna pas Sabtu afdolna di imah ngalawuduuna ieu Kangjeng Nabi nyaritakeun man tawaddaa fi baiti ngalawudu heula di hotel urang beres terus berangkat ka Kuba dipapag ku malaikat dihormat ku Gusti Allah eta teh sarua jeung umroh ganjaranana urang salat duha di Masjid Kuba sarua jeung umroh ganjaranana Masya Allah geus teu kudu di Madinah teh mah jang jelema-jelema anu ka Mekah ka Madinah urang nu di imah bae pikiraneun ge pikiran ge urang mah ieu geus bae di imah ngalawudu beres ngalawudu berangkat ka masjid memeh datang aya babaturan ngajakan bisnis tara datang ka lawang masjid teu jadi asup ka masjidna Gusti Allah tolol teh budak ieu edahan ngahormat ka ditu goblok-goblok teh sadengkeun kan Allah anu endek ngahormatna Allah anu endek mere kauntunganana sadek salat jumat terjadi mah ku aing teh dimejejeskeun sia ku aing bisnisna awas ya cek Gusti Allah lain ngahargaan ka aing heula ngerahan ka ditu tah ajeuna mah bisnis tinggal bisnis ditipu batur tuh ya badawadda fi baiti summa atal masjid fa huwa zairullah wa hakun alal mazur ayyukriman zair ya Allah ulah-ulah soal gede masjid mah
ngalampuan masjid beman asroja fi masjidin suraja jelema anu nyieun lampu hiji bae di masjid lam tazalil malaikatu hamalatul arsy yastaghfiruna lahu teureun-eureun malaikat jeung malaikat hamalatul arsy terus memang mentakeun hampura ta ka jelema nu ngahurungkeun nu nyieun anu neundeunan lampu di masjid madam fi dzalikal masjid dosa tungtung eta lampuna aya ken di masjid Bararoe kemudian kurang ditendenan lampu cadok baheula mah beladieuna mah lampu tempel wari mah zaman listrik wah ieu listrik pareup teu bebeja deui geus langsung we diganti kurang tak masyaallah eta malaikat hamalatul arsy terus besar tungtung lampu caang keneh mamang mentakeun hampura bae ka jelema eta ih wong masjid mah kumaha gitu ya Allah ulah eta geus di masjid mah ulah eta lah sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhrajul gumama minal masjid muhurul huril ain aya plastik letik di jero masjid kurang dicokot ya sampah ya lah sapira urang es bonbon doang terus kurang disampah diasupkeun ka kantong urang atau diasupkeun ka tempat sampah eta teh horenganan mas kawin bidadari ya Allah ya Rabbi geus pokona masjid mah hayang boga bidadari nah nyapuan masjid ya Allah ya Rabbi lamun di dinya aya tai kotokan urang ya cempal dibiceun terus dipel oh tambah geulis jasad mah bidadarina beda tah mah lamun kan ngan seukur sampah leutik bae mah bidadarina nu kelas biasa tah mah kelas kampung bidadarina ayo mah bidadarina puara ieu mah lamun datang ka urang nyapuan nu pel di masjid aduh asal ulah yang dibayar deui batal ini mah ikhlas lillahi ta'ala muhurul huril ain eta adalah mas kawin bidadari untuk lamun aya jelema nangtung ceng tah sampah tah picen tah rugi eta nu nita tolol lain nyana nu kawin jeung bidadari enan itu goblok kuduna mah sia naon dia indek sasapu awas aing kabeh aing pokona mah geus ulah aya sarariaan kuduna kan kitu kuduna ieu mah ceng sapuan ceng itu mere bidadari tolol teh budak ya Allah ya urang ngalueun teh dempok ka jerona teh kos kitu eta aduh atau babagi sia nyapuan ti ka dieu aing ayo engke bidadarina hiji kurang bagi dua emangna cek cenah bidadari kos mbak dikontrakan kos eueuh deui bae tetep bae dibagi ku Gusti Allah aduh nah kunaon ieu saking mulyana masjid ngomong teu meunang sambarangan di masjid dipakena jang ibadah ka Gusti Allah ngalampuan masjid dipangmentakeun hampura ku malaikat Masya Allah ngabersihan masjid eta adalah mas kawin bidadari ya Allah ya Rabb ialah masjid man bana baitan yubadullah fih banallahu baitan fil jannah saya jelema nu ngabangun suatu bangunan paranti ibadah ka Gusti Allah yane masjid bakal dibere istana ku Gusti Allah di surga masjid balai lalagaan kuari mah Gusti Allah tedek ngajelaskeun tentang kakuduan saha nu kudu ngabangun masjid teh nu sakitu poharana eta ganjaran ngabangun masjid teh loba jelema anu ibadahna nu lain nu kurang bagus tapi ketika nyana ngabangun masjid bisa salamet jaga di akhirat ku bangunan-bangunan nyana lantaran nu mantak nyalametkeun nyana salamet di akhirat bisa nyalametkeun batur kunyana dibangun eta masjid teh kemudian jelema arar ibadah kan di dinya teh ngarasa sejuk ngarasa tiis wasilah urang ngabangun masjid batur bisa sarolat ibadah ka Gusti Allah malaikat kararumpul di dinya
kapan ngara roblol be jelema teh ara ibadah di dieu na ngabangun saha ieu masjid cak malaikat teh ternyata na ngabangun Pak Anu beuh eta langsung malaikat tertuju ka jelema nu ngabangunna mantak ke di akhirat teh dibantuan ku malaikat Gusti jelema ieu mah nu ngabangun masjid ngawasilahan jelema anu ara ibadah ka Gusti jelema bisa hararusu ibadah ka Gusti abdi saksina nah pang langsungkeun ka sorga permintaan malaikat ya Allah ya Rabb aya deui jelema batur mah ngabangun masjid teh udunan ku hayang-hayangna menang derajat jaga di akhirat aya meleg-meleg meureun ngabangun hiji ja kudu ratusan juta bahkan miliaran teu boga hayang milu we nempelkeun 1 juta 2 juta dikumpulkeun di panitia masjid ku panitia masjid pake meuli Fortuner Allah kan haju kiai deui eta kiai jelemana kiai bali bejakeun gugul kiai di Tangerang tah lain lah ulah loba omong ulah loba omong aya nu lain kiai mah leuwih jahat deh duit geus rumpul di kotak duit geus rumpul di leungeun panitia dicokot kunyana diinjeu meula jagna teh adek dipake usaha kotak eueuh nu itu eueuh tuh dehem ditolol Masya Allah ya pasti itu sih ada meureun di kanarakakeun eta ku Allah silakan Allah kan saha ieu nu kudu ngabangun masjid nah ieu ayatna kana lil musyrikin ya'muru masajidallah teu pantes teu layak ka jelema anu berpredikat agamana musyrikin kudu ngabangun masjid-masjid Allah musyrikin mah teu layak ngabangun masjid kafirin mah teu layak ngabangun masjid musyrikin anu syahidina ala anfusihim bil kufri anu bener-bener nyaksian ka dirina bahwa nyana kufur dengan bahasa tidak baca 2 kalimat syahadat dengan pagawean nyana mah asup ibadahna ka gereja jeung ka kelenteng jeung ka berbagai-bagai sarana ibadah lain masjid omonganna geus lain omongan Islam lain muslim lain mukmin pagaweanna ge kitu keneh tingkahna kitu keneh berarti anu benar-benar syahidina ala anfusihim bil kufri nyaksikeun dirina bahwa dirina kufur teu layak ngabangun masjid dina ngabangunna berarti aya unsur-unsur politis anu di ujungna bakal jadi kejahatan Kristen layak ngabangun masjid Muslim ulah menta dibangunkeun ku Kristen mukmin ulah menta dibangunkeun ka Katolik mukmin ulah menta dibangunkeun ka Yahudi mukmin ulah menta dibangunkeun ka Konghucu Buddha dan lain-lain sebagainya mukmin bae kafir urusanana engke bakal bahaya Allah geus ngajelaskeun maka nalil musyrikin ayamuru masajidallah teu layak sama sekali bagi jalma musyrik kudu ngaramekeun masjid Allah ngabangun masjid Allah musyrik dan syahidina ala anfusihim bil kufri benar-benar kufur nyana benar-benar Katolik nyana benar-benar Kristen nyana benar-benar Protestan nyana benar-benar Hindu Buddha dan lain sebagainya teu meunang ngabangun masjid beunang ulah unsurna pasti engke bakal nyantok ka urang di perumahan-perumahan teh ku ari mah orang-orang mukmin teh kemudian memohon ke musyrikin ka kafirin minta dipangbangunkeun masjid salah adapun pasumna mah masalah tau penyediaan jang masjid untuk ngabangun masjid mah tetep bae kudu urang sebagai mukmin adapun sarana pasumna masalah nya nanya diakeun tah mah tah jang masjid emang kudu
tetapi untuk ngabangun tetap baik ulah diserahkan ka musyrikin sebab daun hatena manyana tetap baik ka urang ngamusuhan sarua bae nyanajeun partai anu ngarekrut supaya didukung partainya partai Katolik partainya partai kafir eta haram ngadukung ka goblok jelema dukung ka partai kos kitu asana di dunia kene ku galedeg ta jelema tarolol jasa di kamarana-maranakeun meureun akidah ngabangun masjid bae ulah sabab nuzul ayat ieu teh kieu nu sabenerna mana jamaatan min ruasai quraisyin usiru yauma badarin ketika perang Badar pemimpin Quraisy teh tertawan ku mukminin di antara pemimpin Quraisy do tertawan adalah paman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu ngaran Abbas can asup Islam saat eta Allah karim Abbas bin Abdul Muttalib ya Allah Kangjeng Nabi boga bapak ramakna ku anjeun namina Abdullah bin Abdul Muttalib boga adik ngaranna Abbas jadi Kangjeng Nabi paman ka Abbas tah eta teh can asup Islam ketika perang Badar Abbas teh paman Kangjeng Nabi perang jeung Kangjeng Nabi alo berarti perang jeung mamang tertawaan mamang Masya Allah akhirna rombongan mukmin kan datang ka tawanan-tawanan lantaran aya Sidina Abbas didinya nyengsirikeun para mukminin teh wahai paman Nabi wahai Abbas anu mulya kunaon atuh maneh saat ieu masih kene can nuturkeun Allah nu bener Muhammad teh Nabi Muhammad teh Rasul anjeun masih kene mempertahankan kasyirikan teu boga kaisi batur geus ariban di mana di meni geus ngaduku wahyu geus terus-terusan datang ai mamang ku anjeun kos kieu nanaonan ieu teh nanaonan col Sidina Ali leuwih keras deui cenah mah ya Ali bin Abi Thalib yubihul Abbas he Abbas cek Sidina Ali ai sia teu boga deg-degan amat sih tuh batur geus arariban sia bencan Sidina Ali tas dietek meureun nya si godon kitu teuing atuh deuleu batur geus arariman perang ge ka surga isya nu pae parang sana atuh kunaon merangan Allah maneh mah Muhammad geus sia di perangan heuh sia qoti aturahmi pegat jeung dulur nanaonan cek Sidina Ali diisin-isin Sidina Abbas cek Abbas malakum tadhkuruna masawiyana wa taktumuna mahasinan maneh kunaon sih deuleu kula teh nu gorengna bae deuleu atuh nu bagusna lamun deuleu nu gorengna bae pasti maneh nyarekanan ka kaula jeung ngisin-ngisin ka kaula deuleu atuh nu bagusna jelema mah kudu boga pertimbangan ulah melihat sebelah mata nu gorengna bahas nu bagusna bahas engke coba lobaan kabagusan apa lobaan kagorengan ulah waka osok haju nyararekanan ngisin-ngisin cek Sidina Ali emang naon bagus maneh Ali halakum mahasinukum memang cek Sidina Ali ai kitu maneh henteu neuleuh kana kahadean pan kula ge boga kahadean aya kitu kahadean naam mana coba kahadeanan nahnu afdalu minkum nu'ammirul masjidal haram nahjubul ka'bah lamun dibandingkeun jeung aranjeun kabeh yeuh kaula leuwih mulya tibatan maraneh kabeh Masjidil Haram saha anu ngabangun jeung saha anu ngurusan Abbas ya.
Ka'bahna saha anu ngurusan mandian jeung ngalambuan ye Abbas selalu kukula diurus jelema anu marunggah haji anu ibadah saha anu merean caina ye Abbas ketika jelema-jelema kesulitan di sekitar Mekah saha anu mere jalan ye Abbas dulu atuh kahadean anak ulah leuleut ka gorengan bae tapi ayana Masjidil Haram nu ngabangun kula anu ngurusan kula Baitullah sakitu hebatna nang kula ngurusan jelema nu terlantar ku kula diurusan jelema kalaparan jelema dahaga kula nu ngurusan tanyakeun coba di Mekah kumaha keberadaan Abbas ye paman Muhammad cari cing ka bae jadi ali ge oge nya sakitu tapi ternyata horenganan ucapan Abbas kos kitu teh teu sambarangan diperhatikeun ku Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh tadarruk ka Gusti Allah teh lila turun ayat malaikat Jibril nurunkeun ayat maka lil musyrikin yamuru masajidallah layak Muhammad bejakeun ka para musyrikin untuk ngebangun masjid khususnya Masjid Haram ku dibangun ku Abbas umumnya seluruh masjid nu mantak dijamakeun masajidallah ieu teh litazim sebab imam daripada seluruh masjid jihad daripada seluruh masjid sadunia menghadap ke Masjidil Haram kabeh mantak dijamakeun masajidallah litazim kompas urang di satu khususnya Masjidil Haram anu keur dipermasalahkeun ayeuna umumnya seluruh masjid di dunia teu layak teu bagus teu wajar masjid dibangun ku musyrikin ulah masyaallah andai kata terjadi ngabangun Masjidil Haram model ku Sidina Abbas meme asup Islam atawa masjid-masjid anu lain dibangun ku para musyrikin ku para kafirin kumaha engke di akhirat apakah aya ganjaran ulaika habitat a'maluhum musyrikin anu ngabangun masjid khususna Abbas ngabangun Masjidil Haram anu bener-bener menguasai tentang haram jeung Baitullah na umum nama tu kabehan di saantero negara dibangun kunyana habitat a'maluhum sia-sia amalna kunaon emang sebab kuncina ngamal kudu iman ka Allah li adami syartiyat aya syarat amal sebabnya na kufur hanya sebatas untuk dilihat bahwa nyana bagus hanya sebatas berarti toleran anu luar biasa. Ternyata agama Kristen teh toleransinya tinggi bisa ngabangun masjid. Ternyata orang Buddha teh hebat toleransinya. Aya kebersamaan jeung urang teh. Urang na bae ieu anu lemah teh. Ujung-ujungna kan urang ngomong kos karari itu tah terutama bangsa di kalangan pemerintah. Kurang bagaimana dia bangun masjid, kurang bagaimana dia bangun masjid dan lain sebagainya. Ieu mangan sakadar hayang diararaku doang manehanna nama. Ujung-ujung nama ka urang teh ngabusuhan kajen kumaha. Sekali ulah nyana dek nyumbang orang tidak boleh nyana dek ngabangunkeun masjid teu hanai ulah urang nu tanggung jawab nyana ngabangun masjid yang menang ganjaran habitat a'maluhum teu sama sekali di akhiratna di akhirat wa finnari hum khalidun di akhiratna abadal abidin salilama we di neraka jahanam nyana ngabangun masjid nyana nyumbang masjid naona lantaran syarat amalna kafir makan sekaligus ditimbang na gengke timbang mah timbang ngan kan bebelahanana urang makan ieu amal bagus katuh ieu amal goreng
Geus ditimbang ge. Salat bagus. Puasa aya haji. Hah, bari ka gorenganana coba main gaple aya deui, main remi aya deui, main judi aya deui. Ka dieu ngagilek. Urang bakat kos gitu. Brus ka neraka. Ai kafir mah. Ieu nu eueuhan ieu imanan. Tinggal sabelah. Mentak nya nama dikolektif, dirut sekaligus. Dirut saumat atau saprovinsi geus dah. Saprovinsi. Ya, Banten, mana Kristen? Dirut set brusu. Brusu. Da eueuhan ieu nu ieu na. Ai urang mah kana aya tuh teh. Urangna di tengah di dieu. Timbang. Ngaji. Tak. Masyaallah, mantap. Salat teh husu gayana tep. Iya kari. Puasa sanajan pindah dahar ge lumayan. Ya Karim, haji sanajan motoan we ge ditu ayalah. Ya Karim. Ah, belum ada ya. Dagang karung oplos. Nyana geus deulekeun bae. Wah. Bahaya ya, bahaya. Ya Karim. Aduh. Pulang ngaji ngabonceng jahe. Masya Allah, geus kieu jangan molotot bae. Macan anggeus ye. Wah. Ya Karim, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Hutang kata tangga teu dibayar ku nya. Geus leutik hate nya nasib. Miring ka dia. Nah, dia diberitakan kan ku malaikat. Nama Haji Supende ternyata lebih banyak jahatnya dibandingkan dengan bagusnya. Keputusan malaikat Zabaniyah harus dirantai dan diseleng. Waduh. Nyana ge dadah. Aduh, Masya Allah Karim. Nah, eta urang mah geus kitu. Kafir bener. Ulaika habitat a'malu wa fin nari hum khalidun. Kesimpulan nama musyrikin matulah ngabangun masjid telayak tebagus teseyogia bagi kafirin musyrikin anu bebeneran nyana dina kamusyikanana syahidina ala anfusihim bil kufri anu bener-bener ja omonganana ge omongan kafir pagawean ge pagawean kafir tingkahna ge tingkah kafir telayak cek Gusti Allah ngabangun masjid eueuh artina sebab gak bangun masjid lan sekadar wujud masjidna aya derajat-derajat tersendiri nu mantak teu meunang bagi musyrikin jeung kafirin non muslim ngabangun masjid titik nu kudu ngabangun masjid main nama ya'muru masajid Allah taya liana nu kudu ngaramekeun masjid ialah jelema anu man amana billahi ji nu iman ka Allah dua wal yaumil akhir nu iman ka poe akhir tilu wa aqama shalah anu sok ngalaksanakeun salat opat wa ataz zakah anu sok ngalaksanakeun ngaluarkeun zakat lima wa lam yakhsha illallah nu teu boga karempan jeung kasieun kecuali ka Gusti Allah subhanahu urang tanu ngabangun masjid bahasa lagi innama ya'muru wa adawatul qasri illa innama atuna takdimun ieu bahasa mun geus make innama berarti pasti qasr jadi gak bangun masjid baula diserahkeun ka kafirin ka musyrikin ka non muslim saha nu kudu bangun masjid layakna jelema anu kasifatan kulima hiji man amana billah nu iman ka Allah nitah nyieun masjid Allah urangna iman ka Allah haju ngabangun masjid mantap nyambung berarti ketika kafir ngabangun masjid teu iman ka Allah sedangkan paranti ibadah ka Allah atuh teu nyambung berarti aya unsur lain anu urang bakal eleh nomor kedua wal yaumil akhir sebab dampak ieu masjid bakal engke kapanggih di akhirat iman orang ke yaumil akhir ngabangun orang masjid nyambung atuh engke di akhirat masjid bakal dijieunkeun perahu kapal yang nyalametkeun umat-umat anu cilaka tilu wa qoma shalah emang paranti salat masjid mah
jangan naon atuh dibangun ge ai haju leuleungan mah teu dipake salat jang salat urang ngabangun masjid kemudian datang jelema ka masjid ya Allah ya Rabbi bangga urang masyaallah karim kunaon banggana aya keramik kurangan di dinya masyaallah aing pernah 10 meter ngahutang ka material can dibayar gua di ge tah eta aya satu kebanggaan aqama shalah obat wa atas zakat lantaran biasa nak baheula zakatnya ditampung di masjid kemudian fakir miskin datang sebar-sebar genadakan di masjid fungsina jang syiar agama atas zakat mata dibuat di Al-Quran jeung walam yakhsha illallah teu boga kasieun jeung karempan kecuali ka Allah lillahi ta'ala. Ulah aya unsur-unsur selain daripada Allah. Urang makan loba kasieun. Sia bangun aku ngagantar aya atasan aing teu bagus. Sia kunaon eta ngabangun. Waduh dititah ku komandan aing teu bagus. Hiji bae boga kasieun mah Allah. Sebab urang diciptakeun ku Gusti Allah, diurus ku Gusti Allah, bakal balik ka Gusti Allah. Allah nitah beramal. Ieu amal naon ieu panitah Allah. Mungkin urang bakal ngaharep kanu nitahna. Sieun aing mah lantaran amanah ya diberi amanah ta ilmu dipake naon sia ta ilmu sia diberi amanah ta umur dipake naon ta sia umur sia diberi amanah ta dunia dipake naon ta dunia emang urang moal dihitung sabaraha taun aing mere umur ka sia salila sia pemuda datang ka paeh teh sabaraha taun digunakeun naon ku sia umur sia tah eta tah nu bakal urang bakal ditanya aing mere dunia ka sia dunia sia teh nu aing tapi dititipkeun ka sia dipake naon ku sia ayo ayat tulisan-tulisan anak ita tanu pake kasieun ayo dibere ilmu sia ku aing ha kurang kumaha aing mere ilmu ka sia digunakeun pake naon salila hirup ilmu sia teh amanah eta teh ti aing teh disampaikeun jeung unsur penyampaianna kumaha ayo coba masyaallah lamun urang ke ditanya ke di hareupeun Allah kumaha walam yakhsha illallah eueuh kasihan kecuali Allah hiji bae di dunia paling ketembak di dunia paling ge di itu penjara di dunia beres tapi di akhirat selamat. Imam Hanafi mah diseret kita nyaritakeun ngomongkeun bahwa Al-Qur'an jadid bisa Al-Qur'an gadib seret manehanana saya seret sidang deui sidang tanya kumaha ieu jadid apa hadis qadim apa jadid gadib sakitu geus dikuyuk-kuyuk eta penjara kajeun cek Imam Hanafi masyaallah justru di jero penjara Imam Hanafi ngarasakeun kalazatan ketemu jeung Allah Subhanahu wa taala. Eta mah hanya sahabat. Di jero penjara terasingnya jeung makhluk-makhluk. Nikmat poregadan di penjara teh. Bisa wusul ilallah. Bisa ningali ka Allah ku mata hate. Ya Karim Allah. Nah, mantak ieu masjid nu ngabangunna urang sebagai mukmin. Sakumaha tadi keistimewaan masjid anu luar biasa. Lamun jelema boga dunia kemudian haju siap ngabangun masjid terutama di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Jelema ngabangun masjid di pinggir jalan kemudian jelema lewat pas waktu salat terus nyana salat di dinya eta mah geus teu kudu caritakeun buanjana nu buanana nu wah eta mah carita nyadiakeun sarana salat di pinggir jalan saha anu liwat butuh salat geus wah pohara jasa ya Allah ya Rabb pohara jasa tuh gaya jelema peting-peting jam 12 kahujanan aju manehna teh anu leuwih mah nu sugih hajunya nah hayang endong keketrok ka imah nu sugih ketrok siapa nu sugih saya ada apa nih saya kehujanan oh iya saha ulah terus bae bari dibuka ke lawang saha sih sabarna hayang dihormat jana ulah minantu Allah beuh pohara amat setengah kiai jelema gitu tah setengah kiai saha sia ulah minantu Allah maksudna mah hayang dihormat abeh datang ke jero teh dibere kamar nu bagus kasur nu bagus minimal atuh bere dahar heula kan minantu Allah ngaranna ge atuh
Oh parah. Oh sia minantu Allah. Tungguan mukakeun lawang. Dicekel we leungeun. Hayo tadi ka imah Allah sia. Pan dibawa ka mana? Sia minantu Allah. Dibawa ka masjid. Tak asupkeun dikunci. Tah imah Allah tah sia. Nu sugihna sableng meureun teh nya. Sial tah nu sugih. Tinggal eta mah setengah kiai di masjid atuh kieu mah aing teu kudu kanyana. Jangan teh. Aing bisa asup sorangan. Yo, tunggu tiris bae di masjid banjana. Hujan gede bannya tiris ban salah ngomong aing. Dek sok-sokan tadi mah abeh pajar wali meureun gitu. Sagana minantu Allah, atuh dibere ka imah Allah. Tungtung nama atuh isuk-isuk nyeri beuteung bae pan. Kabagi jeung nu sugih teh hakan tah minantu Allah teh. Sia ai ka aing ulah sok sambarangan. Jadi orang ulah sok sambarangan ngomong. Masya Allah eta masjid kuatah jelema nu ngabangun masjid fasaulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka berharap jelema nu kasifatan kulima sifat tadi teh hiji mana billah dua wal yaumil akhir tilu aqama shalah opat atazaka lima walam yakhsha illallah eta ma'u ayakunu minal muhtadin jelema eta anu menang pituduh ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Namun orang mampu ngabangun masjid ku sorangan luar biasa teu mampu atuh kuduaan teu mampu urang kulimaan teu mampu mah atuh urang babarengan bae jeung masyarakat ieu urang babarengan ngabangun masjid ulah sok diserah-serahkeun ka kafirin ka musyrikin ka non muslim bahkan lamun aya nu nyumbang cek fikih mah teu naon nu nyumbang ti kafir teh tetapi cek ahli tasawuf teu kudu gagah muslim lantaran dititahku Allah mual misrek nu nitahna ge Gusti Allah asal urangna nu bener. Allah maha kaya maha segala-gala engke ge loba anu urang aneh lamun urang nuturkeun perintah Allah loba nu aneh ge bakal lamun urang teu nuturkeun perintah Allah kara bangsa cupet Allah nu nitah tuh nyin masjid dititah ku Gusti Allah. Ayo geus. Puhuluan ku urang lamun urang jadi tokoh masyarakat. Bangun. Urang ulah sok hayang. Ulah sok hayang. Ulah sok ieu duit kumpul dipake heula usaha. Tah eta nu kosokara itu teh. Sababaraha panitia masjid anu haju maot, panitia masjidna ternyata anakna dararatang ka imah aya tulisanana ieu abah teh jadi panitia masjid. Ieu duit masjid di dahar kunyana cenah kiai teu nyaho ka mana ngaleosna jumlahna aya 150 sekian juta. Kumaha cenah teu kiai? Ganti. Waduh, cenah kiai ganti duit nanti mana? Aya kene sawana tahu? Aya jual. Jual ganti. Karunya nyana di jero di jero kuburan. Ya Allah. Ede jelema anu ngahutang ti panitia masjid ai panitiana mah teu ngan dihutang ku babaturanana dipake usaha aju teu dibayar teu kumaha cenah kiai teu kumaha bayar gitu kiai mah cenah ngeunah bayar atuh kami jang bayar terserah sia ieu cenah kumaha ulah kumaha atuh kitu bahaya guys dibayar itu duit masjid. Masya Allah, si gade, loba jasa kasus masjid. Aya deui ustadna nun teu daekeun diganti manitian masjid. Pokona salila aing hirup masjid mah ieu mah dikontrak ku aing bae. Di urusan matu jam teu ieu duit mah ngalir bae di masyarakat diberitakeun teu naon teu ulah loba omong pokona mah sia mah hayu bae deuk jariah mah jariah bae geus kumaha aing bae korenganan dileg-legan boh alabatan orai karung eta aya di nu kos kitu eta carita masjid mah aya eta nu kos kitu kurang ngaji jeleumana
wah cenah kieu cok nyaho bae kadeleuk wae ulah hudang ulah tenang jangan ku batur tuh sia masjid ya Allah geus bogo teh anu maca khotbah yang dibayar mah teh mah tololna ge tololna deui ti tolol teh masih 5 kilo ka ditu cenah kiai tinggal kiai bonya khutbah mapan salat Jumat teh mah tuh kok hayang dibayar kecuali adzan mah masalah teh hayang dibayar ge tapi ai khutbah mah tuh ulah masyaallah kari do cerita mah kieu mah teu nyahoan coretna bawa ka dieu kusia kitabna nu mana ayo coba khotib kudu dibayar ayo coba ka dieu soekeun sungut sia peulis sia heran aing mah engke mah nya nama salat lohor ge hayang dibayar asar magrib pangmayarkeun aing geus mending ngasupkeun kunclungkeun ka sumur pareum habak cor aing heran di akhir zaman salat teh kudu engke mah puasa ge hayang dibayar sia ambo parangsana Fasa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ialah jelema-jelema anu ngabangun masjid nu kasipatan ku 5 iman ka Allah iman ka yaumil akhir ngalaksanakeun salat ngaluarkeun zakat teu boga kasieun kecuali ka Allah. Na la yakunu minal muhtadin nyana anu menang pituduh ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ngan eta tah ayat tungtungan walam yakhsha illallah ulah boga kasieun kecuali ka Allah jadi nu dideuleu ngabangun masjid majlis mushola pondok pesantren hiji be Allah ulah aya unsur-unsur nu lain karakman ya Allah ya. Jadi kesurang jelas satu guaring ma instruksi ti Gusti Allah tinu bogana tinu khaliqul makhluk siga geunaheun urang dibangunkeun masjid ku musyrikin horenganan asal siga ngeunaheun urang tararis dibangunkeun ku kafirin horeng salah teh nu kos darar itu teh horenganan boro-boro ngabangun musyrik mah asup ka masjid ge haram hukumna asup ka masjid haram hukumna kafir asup ka masjid haram hukumna non muslim asup ka masjid haram hukumna masyaallah tuh ngomong ngabangun lamun aya DKM kuarinde kadatangan tamu kemudian tamuna teh kafir haju negayakeun acara di masjid haram kafir asup ka masjid kuaril Kapolda Banten teh kapan Kristen sedangkeun di urang teh loba acara-acara nah ieu Kapoldana asup ka masjid haram asup ka masjid dah haram dikecualikeun aya kepentingan negara asal geus kecuali bae kan eta mah toleransi urusanna aslina mah kan haram aslina mah haram kecuali aya kebutuhan urusan politik kebenarannya na bergelut di kewilayahanana anu memang kumpulna di masjid dikecualikan masalah sebatas nyaritakeun kepentingan negara di luar eta tetep haram bahkan lamun urang ngabangun masjid kemudian aya tukang bas teh non muslim haram masjid dibangun ku tukang bas nu lain muslim dengekeun ku ceulis ya cuma ngaji bebeneran ye ceulina buka bangun pareureum bae mah heran ente cenah kiai lah ya kaseueuhan teh nguduk ajan kokomah ge yes ya jadi minantu Allah kabeh gara di beuteung sia ge oh sagali deui musyrikin kafirin manon muslim mah boro-boro ngabangunkeun masjid asup ka masjid ge haram lamun DKM ngameunangkeun asup ka masjid ka kafirin tungguan gara modar ge di akhirat dikarebekeun di neraka
kecuali aya kepentingan anu patali jeung nagara nyana kebenaran keur bergelut di negara contoh model Kapolda Banten kemudian nyana asup ka masjid lantaran aya hiji nu rek disampaikeun nah eta mah utang hitung setelah nyampaikeun nyana geus teu meunang diuk di masjid kudu di luar wani henteu sia ka Kapolda kos kitu ayo coba Bapak Kapolda yang akan menyampaikan tentang urusan situasi dan kondisi keamanan di Banten. Dengan demikian dipersilakan untuk memberikan mau itu atau nasihat-nasihatnya yang bertalian dengan keamanan Banten. Dan setelah itu Bapak Kapolda harus duduk di luar masjid. Ayo sih ditembak sih. Teu diuk di jero masjid haram. Ini kumaha tuh? Sebabnya nama kan eueuh kecintaan ke masjid. Berbeda. Jadi berarti manehanana mah kan lalagaan di jero masjid. Sementara urang mah kan ngagungkeun ke masjid. Aya aturan-aturan tersendiri kan di masjid teh. Nyana mah kan teu boga lantaran lain imahnyana. Teu nyambung antara nyana jeung masjid sebab kafir ka Allah anti, ka Kangjeng Nabi Muhammad anti. Sedangkan ieu mah wudi alil ibadah masjid mah. Tah, kemudian orang ningnang boga Kapoldaan. Tah. Ya. Matak si ada ta masjid asup ka masjid haram dikecualikan aya kepentingan. Urang ngabangun masjid ya, ngabangun masjid. Ngabangun masjid nu ngabanguna tukang basta non muslim haram. Kudu muslim bae. Emang eueuh deui kitu muslim anu bisaeun. Cenah bararengkok we kajen bengkok saeutik mah. Kudu muslim kan? Nyaritakeun tentang ayamuru masajid Allah. Innama ya'muru masajid Allah. Takmir berarti kan ngabangun masjid. Ngabangun masjid teh aya dua, hiji ngabangun hisiah, nomor kedua ngabangun ma'nawiyah. Ngabangun hisiah mah ngabangun secara finansial, secara bukti, secara ngabangun fisik, eta ngaranna hisiah ngabangun masjid atawa islah renovasi masjid. Patali jeung pembangunan masjid ngaranna hisiah asup ka dieu innama ya'muru masajidallah patali jeung fisik masjid mulai dibangun pondasi sampai selesai atau renovasi atau tazyin memperbaiki mapayasan masjid sarua eta ge termasuk hisiah kaca-kacana ku urang diganti eta hisiah ngaranna oh iya disbangna geus teu layak diganti ku urang oh iya lawangna tah eta atau iya dipoles deui ku urang teh hisiah mulai tina ngabangun atau renovasi atau memperbaiki mulas-mulas dan lain sebagainya nah ieu ngaranna hisiah takmirul hisiah asup ka dieu innama ya'muru masajidallah aya anu ngabangun masjid takmirul ma'nawiyah geus sianana datang urang kadinya pake salat ku urang pake itikaf eta ge ngabangun masjid keneh jang naon hartina masjid atuh anu mun geus sia jang naon datang urang ka masjid urang itikaf di masjid takmirul masjid ngaranna ngaramekeun masjid tadi mah ngaramekeun masjid segi bangunan kuari mah ngabangun masjid segi ibadah ma'nawiyah yo urang ngajakan ke masyarakat yuk urang ramekeun ieu masjid yuk urang pake marhaba malam Jumat urang pake ngaji nu patali jeung ibadah yuk urang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi poke maulidan urang nyaho salat nyaho puasa nyaho zakat nyaho ngabangun masjid ti Kangjeng Nabi yuk urang maulidan atuh ulah cara Muhammadiyah mah kunaon sih nyaho salat ti Kangjeng Nabi tapi ketika deuk diramekeun Kangjeng Nabi ulah nanaonan urang nyaho ka Allah ti Kangjeng Nabi wajarlah urang agungkeun ieu Kangjeng Nabi yuk nyarokot apem sering hiji ayo guys pokokna mah dat ditampung ku panitia dibawa ka imah panitia Masya Allah tamirul masjid saha nu layak jadi imam saha nu layak jadi muadzin tamirul masjid supaya ngeunaheun setiap jelema nu datang ka dinya terasa ibadah teh. Dok,
ayo urang ayo nama ramekeun ieu masjid teh sanggeus tadi bangun ngabangun ngaranna takmirul hisyah kudu muslim teu meunang kafir. Nah takmirul ma'nawiyah kudu ahli ibadah nu layak dihareupeuna saha ieu imam nu layak belah dieun imam saha sebab naon besi imam hitut imam salat maghrib Allahu akbar menang sarakaat tut sak imam teruskeun ulah tugu masih bae amun teruskeun atuh doraka sia nipu batur ieu sia teu boga wudu batur boga geus salah teh geus salah imaman kan. Nah ieu nu disisieun urang teh kan lamun nu bodoh weh kumaha ieu culak cileuk coba kalau lamun nu dirutukan mah da haji pendi kabeh kan bingung nya na mana yang na salat masing-masing waduh instruksinya na kudu batal panjenengan eta tapi kan lamun sigrep bae nu di tukangna ustad tua kiai tut itu maju ka tuh Bismillahirrahmanirrahim nyahoan kan di tukang weh ganti suara langsung berangkat menang 2 rakaat menang kadua hitut deui nya kan ieu kudu tah ieu nu katilu jadi berarti 1 kali salat maghrib 3 imam atuh masalah tah pala linter makan geunaheun coba lamun nu bodoh masyaallah karim culak cileuk Noel kumaha tah ieu mah kumaha mah gabejan nu kudu cicing tukangeun imam nu ngarti gitu maksudna lain deuk nanaon abeh beusi selip imam nah ieu langsung set kan ka dinya masyaallah karim ulah sambarangan termasuk khutbah teh kan salat ketika teu akul syarat rukunna pan aya syarat tetep khutbah mah sebab tah mah gak ganti salat iya hamdalah salawat Quran wasiat doa eta kan kudu teman menang teu ketika teu akur ya je pan ieu doaan atau salatan turunkeun naik saurang cenah ku aing diturunkeun ulah mau orang langsung alhamdulillah shalatu wassalamu ala rasulillah tadi kula ningali ka empang ningali lauk teu parapan seorang lauk betok Masya Allah karim ya Allah ya Rob cek masyarakat jadi kos kieu ya alhamdulillah ulang tadi ka empang ningali liang seorang liang kasih Allah wah ya teu beres ya tah eta nu ditukangin imamna ulah sambarangan geus aping si imam besi kasalahan besi batal set langsung plek ngeunah mantak haram Madinah Mekah seperti eta teu karasa ku urang pernah kamari kula keur umroh kamari kamari imam batal imamna batal langsung keluar ganti kan ngeunah ulah sok kaju di arah rantep kos gitu ketungtung nama lain mah batal ke kajian karunya muatan dek terus bayar goblok beneran jadi bayar pan jadi imamna emangna angkot iya geus aya tamirul hisyah ngaranna segi pembangunan anak baik ti mimiti pondasi sampai selesai atau renovasi atau tazin atau mapayasan supaya bagus. Nah iya asup kana inna mayamuru masajid Allah tetap kudu man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa tazakka wa lam yasa illallah. Nomor kedua tamirul masjid min jihatil manawi disebut tamirul manawiyah ngesianana jamual ieu Kristen mangesian masjid Katolik Protestan jamual Yahudi jeung sajabana pasti nu ngesian masjid mah tamirul manawiyah tetap baik kudu man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Nah asup ka ayat innama ya'muru masajidallah ramekeun masjid diperintah ku Gusti Allah dina segi pembangunan anak ngabogaan nilai tersendiri ke di akhirat lain lalawar mangpang meungpeung kurang hirup di dunia boga dunia muyah mayeh nu isuk pageto bakal ditinggalkeun ku urang hanya jadi rebutan ahli waris maning ku ari pake ngabangun masjid kebutuhan-kebutuhan di lembur nu ngabangun masjid bangun ku urang mumpung urang keur boga terutama di pinggir jalan jangan nu lewat eta mah ganjaranna geus pohara gedena ge lain lalagadi gedena pohara jasa aya tekna dina sahabat
Jadi takun ka Kangjeng wah ya Rasulullah wa hadza fi tariq. Naam, hadza fi tariq. Berbeda cek Kangjeng Nabi yen ngabangun masjid di jalan jelema teu nyuha teu nyaho neulejam waktu salat di dinya derdai ya Allah teu karasa eta amal ngalir kanu ngabangun. Tuh ya ngaramekeun masjid urang mantap kula sok sedih teh ge artina di Indonesia sakieu geus pohara jasa digodaan tapi lamun urang pas salat di rest area pinuh mah eta pinuh. Di Jakarta di toko daun kelapa Mangga 2 kula keur meuli kaca tak kaditu pas salat zuhur wah mad je kula jatuh mah pelayan anu dihandap teh ya anu susuna gede teh gitu dah ya Allah nyana make eta susuna di kaluar-luarkeun bajuna salat make mau kena beres make mau kena make rok mini deui mah budak bajung ngasana ya tapi masalah guys eta hebat maksudnya hebat jaheu berarti eta kan teman-teman menjana mah keur ngalayanan doang kan beureun di titahna kos kita teh nama kan berarti ka masjid mai antri salat ya Allah ya Rabbi. Nah ieu di Indonesia mah hese di ulah-ulah salat bae di pabrik ge demo hayang nyin masjid encek bingung encek hanya tolol lu ulun sulekelnya sini kenapa bikin masjid hanya encek goblok hanya gua di demo. Tapi di Indonesia bagus kos gitu baik, mentak kayak di Polres, aya masjid, atau yang guru di DPR, di negara aya masjid yang rentul di orang mah. Sakitu geus alhamdulillahirabbil alamin para di rest area waktu sholat macet tetep bae antri. Ya Allah ya Rabbi. Berarti agamais di urang wayana tuh milih presidenan waya agamaan, milih DPR na milih partai dan waya agamaan, ulah sok sambarangan atuh ai endek ai moal-moal. Tarolol jasa ieu mah ieu. Lah ya urang geus jahota tentang pembangunan masjid, ulah kabongbro jeung ulah kabita ketika dibangunkeun kaum muslimin kecuali asumna dina perumahan kudu disadiakeun nu ngabangunna tetep muslim, teu meunang bangsa kafir-kafir ulah muslim bae. Abeh ngeunaheun dipakeun. Aj'altu bi siqayatil hajj wallahu a'lam.